Ece. Punten ya, jangan panggil saya Ece, Ibu, oke? Duh, perhatian banget sih papi. Wah, benar-benar ieu jelema teu mampu teh ajak puasa. Sok gerak, aduh kowe bang cabut taku dina hulura gerak. Udah aing teh Kunti, dasar JBG. Dasar JTS. Naon di JTS teh? Tah JTS teh jelema teu mampu stres. Atuh nyebut stres ka aing. Sok ka dieu mah. Sok da urang mah besieun.
Atuh nyebut pun teh kain. Rumah saya we, mulut saya. Aduh, tinggal luti dia. Tinggal luti dia. Tos. Enggak ngaliwat dulu tengah. Sugan teh tak eureun gelut, anu kalau kanita pindah gelutna. Ini karena tukang kosmetik teh. Nyawa sugana yang didodet gitu banget nah. Entas. Pindah. Tekan di dia gelutna. Pindah. Tos. Pindah. Mangga tah. Di dia lajengkeun gelutna. Kumaha? Sok der lah. Da tadi mah gelutna di karangan putihang. Yang nitihang ngot didinya nekeun kasih rasa oge tidak gor kan nitihang. Dasar jelema beunghar gelo. Tiang manehna, imah manehna. Make bisa salah. Mata ke malah mungkin imah tong ditihangan geura. Ganjel we puluh maneh dasar JBG. Kustian yang nguruskeun imah. Sok der lah. Ih, gas beaknya. Duitna eueuh jeung beulina. Punten. Assalamualaikum. Dengan sangu baru dak dahar ge urang deungeuna. Bea suseuh deui. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, enon teh. Punten teh ngaganggu waktosna sakedap. Kumaha kitu teh? Punten teh bilih bade nyisihkeun rezekina sakedik. Kanggo naon teh? Kieu teh pilih aya rezekina sakedik kanggo pembangunan pesantren. Oh, kiranya sakedapnya. Oh, enggak. Maha tuhnya. Boga duit sakieu-kieuna deui gas beak. Sabun jeung isukan can meuli. Da kios lah da jeung pasantren mah. Sugan we rezeki ti mana we ke enjing mah. Punten teh, raminya antosan. Teh punten ieu mengadu sakieu-kieuna. Teh wios alhamdulillah sakige sing kadentosan di rezekina kudu urang kabeh. Amin pasantren sing ngabengse nya. Nuhun hatur nuhun teh hayu. Nuhun sami-sami. Perfect. Apa sayang? Mah, hadiah heula. Kunaon, Dek? Ieu
lagi. Oh, yang gentos HP, Dedek. Pohon mah. Tos atuh ke enjing uang meser deui nu mahal nya. Pohon mah. Nyantos ke uang mesernya. Haru-haru, jika teh darat minta sumbangan. Dek, mau aya naroskeun mama, partoskeun teh aya. Pohon mah. Punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, mama sarang bapana aya. Saur mamahna teu aya. Tut saur mama. Ai mama nanya di mana kitu? Aya di lebat. Ih, aya budak ngadon bebeja deui. Ih, aya budak ngadon bebeja deui. Sok lebat ka dena. Aya naon teh? Kieu teh. Ieu teh yang jijik luhur kotor. Aduh, punten teh, punten. Kieu bilih bade nyumbangkeun rezekina sakedeui. Kanggo naon? Kanggo pasantren. Ih, asa teh sumbangan meni unggal poe. Wios teh saikhlasna bae. Cing tungguan heula. Nuhun. Ieu teh abi nyumbang kade tuliskeun nami abi. Nuhun, hatur nuhun. Astagfirullahaladzim. Cek, ka ibu. Itu atuh budak heula pepende. Mun kira sakedak kuy bani ngaranna skeneula kembang. Capina. Ya kudu tetep aya we mah. Di, cacan aya batur, cangnya perelasi aas ya sareng si Yanti. Nah. Mesti aneh. Urang mah digoreng si Yanti mah. Resep poli. Punten. Ah, punten, Ci Yanti. Ah, geus gandeng ke digoreng si Yanti mah. Urang ah. Punten. Cicing teh ke digoreng mata. Tat. Ganeng atuh. Astagfirullahaladzim. Ayo si Ece saha cicing ini mah batur? Tak. Cicing teh aneh, orang tengenah disentak. Mun erek ge aing mun nanya. Ngaganggu we aing keur pendek. Ih, ya bonganna ya mepene budak ke imah batur? Tak, geus. Cicing teh aneh, urang rek ngabela diri, urang teu salah ujug dicarekan wae. Si Ece rek malingnya didinya. Cek maling kumaha ieu mah imah aing? Ih, eta erang ngaku imah sorangan. Mana kok Ci Yanti nanya? Dasar complo tuh Mas Yanti mah. Daerah kita pindahna Ci Yanti teh. Yang pindah ada sorangan salah imah. Jigana ulah rendi ka ditu. Astagfirullahaladzim. Banget aneh. Ih, rek mana dia tuh? Cek. Nah dia tuh. Hai, tunggu pembalasanku. Koplok teh. Tengah bejaan sudah abi merah. Tadi tadi bejaan itu dan cicing wae. Ngaganggu we pagawean aing. Cek. Nah tuh. Atuh ngapa ka ibu? Duh, punten ibu. Tadi sudah ya jerumis stres. Enggak sok-sok keur digawe mah. Tadi ini si Yanti. Dek. Dede mama aya. Dek, mama aya. Mama aya. Ih, udah kerja dong. Mana mama? Kamu budak Mana mama? Udah kerja dong gue ditanya teh. Sorangan ya kamu udah ketemu. Ketemu udah ngecil dong gue ditanya.